nih langsung turun sebenarnya mau WC Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz wabil khusus, pengrasa Mubusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Mangga lajeng nu bade euih mah ditunuh. Lagi ibadah sesa ditunuh. Digadar ku daging domba. Kita tadi sebenarnya mah jeruk samping teh jocok. Lamun teu inget ka gabusel moal daek ngajampur ka dieu. Lamun teu inget ka angsahan moal daek sabab KPG meureunana ieu teh lain sosis. Kuring kesel ka MC nyebut we sosis. Saya mewakili kaum laki-laki tidak terima kalau disebutkan sosis. Betul tidak? Lain sosis WC. Lalaki mah nyerean. Benar tak? Ibu benar tak? Yuk orang-orang diberikan tidak cari tahan nenek mau balik. Nu tadi mama bener. Cici bingung. Ayah Kiai bingung. Jung saja mana bahkan tadi sesuatu enas. Kebingung si Jabri. Itu sesuatu. Mutiulah sesuatu laris deh. Sesang siap muringakeun. Ida pengalir insan hayawanun bahwana ka umur salasa. Al hayawan min haitsu huwa ae hakikatul hayawan. Wa kawanuhu wa murakabun min huma. Dan mau balik terakhir kudu nerangkeun. Ayat tuduh dajan itu Pak. Tuduh dajan. Di mana diucapkan hayawan? Tadi saud pangersa mama beak. Besok Kanada mantan lama. Mata kionan kadieu bisi orang dieu ayeuna kasasar ku beak. Beak mah goblok. Bisi aya di dieu. Benar. Kudu di PA bisa datang deui. Edas. Benar tak? Di mana diucapkan hayawan insan teh hayawan? Didinya ayat 3 perkara al hayawan min haitsu huwa ae hakikatul hayawan. Naon ari hayawan? Ceuk barudak teh mah hayawan kita depan di permilisian hayawan teh jismun amin hasa surga. Tadi dibahas ku pangersa Suganagara. Mimiti mama keuteur ngebahas masalah kurban. Kurban teh urang ieu. Kurban teh. Tapi ningali dina foto angsarangan hiji domana deh. Orang dia loba make emas. Ibu ngomong emas teh. Make emas teh. Kudu kurban jual emas. Di emas karya obat teh. Loba teh. Wani ngajual pae ka kurban. Wanita tompol cara Ibrahim dipenta mencipta jadi putrana dipenta harta jangan yakin tabek akbar jadi implek-implikan kuda buser jadi yang punga doa roti manake yepe manggopakan warna manusia. Ibu percaya karena doa percaya jismun amin hayawan teh tina hayawan teh aya insan jisim nusok ngagedean komo nusok pergi barang makan mah dan ningali si Buya hadir tadi berancornya tuai rasnya udri edas pantesan cek mama biar di mata mah ayeuna komunitas beteng bucidrek itu dah orang ngikotot saya kangen nu katingali pangeulan teh betul beda jeung si Jabri
si Jabrik baru dipotongkan pengelola kata naon. Bokok dibahas ku ujek kutuk. Edan. Ayah deui kutuk. Hikmah ngabusel. Lah. Jesen nosok kagedean numpuk rasa tulung cek pemasukan negara teh nu tadi cenah manusia teh boga rasa boga naon deui. Rumah sak orang rumah sak kaparentah ngalaksanakeun kurban. Rumah sak kunaon make teh ngalaksanakeun. Yo mah ngadugoan ke aya gong teh penting moal nangis sukan. Benar tak? Cek itu apa ya? Imana tukang amal ada wujud itu. Min rokok nakin taksi. Nyacek karena berkadu sampai. Eta terjatuh sejam aku kumprung. Ayo kumprung ke jero lain. Jero ente. Jero. Mayawan tejes munamin. Ayawan kejerin. Anu soknya gedean. Lupa gara. Rasa kalau kita bicara tentang jerin. Itu adalah jasmani. Kalau kita bicara tentang hasasun, boga rasa itu adalah rohani. Seperti tadi saya naik aing teh. Dan pensi eta ngomong lalaki disebut sosis wae. Da awewe mah canggiran teh apa? Laki teh sion-sion, salaki aing mah teu wani kitu kieu. Sanajan kumaha-kumaha ku aing teh dipun cerengan oge geus bameng kawehe. Teu kabeh geus yen tongkol di batur si Jabrik ge. Wah. Ku awewe mah. Teu kunaon naon, lain sieun, lain sosis, tapi nyarehan ku sabab kabeundian. Kok model dipun parkir. Bener. Lawan-lawan anu kitu mah teh hayang teh si ka. Bener teh Bu? Laras. Jesem nosok kagedean numpuk gara rasa di cewek karasa ibu-ibu ayeuna lamun dicamadudan ku batur akom teu lamun salaki kawin deui akom teu kunaon bu yang ngaranmu hayang make kawin deui hah awewe itu dicandung teu beda dicandung teu erek naon tong hayang dicandung. Naon sababna sakitnya di sini. Benar tak? Komor lamun nyandung seseluputan. Pino salungku. Mungkin lupa teh. Ini mereka itu ke kota pernah nyimpan ke orang. Pino salun lain. Lamun bicara tentang jasmani mah parabna kejo, parabna samo, parabna daging. Lamun bicara tentang asas rohani, mah parabna daging. Kieu. Bagi urang kaya hati. Indah solawat jasa dokolo, wajah pasada jasa dokol. Di mana rusak hatena maka ayeuna sagala anggota badana bakal diruksak. Di mana lulus alus hatena maka anggota badana kabeh bakal diluha. Hate urang minta duit ka saraki aya pamerikan wadah teh dibere. Ari ka pamajikan ayo sina geulis amak moal. Urang lamun minta anu jadi pamajikan bos ayeuna didengar ku daging domba, pamajikan ngomong kieu ayeuna, sia gagal pikiran, pan sarua aing teh takbiran, maneh takbiran di bibir imah, da capot ka masjid mantau, sia mah tadi nang WA-an, sudah teh takbiran di WA-an. Asli. Ditinggalin teh. Aya nu kitu? Aya. Ya. Teu bakalan Pak. Aku. Nah, dia awewe. Awewe mah psikologi kusanerea. Lalu bicara dengan jasmani, para nasang di dia kumpul di roti atas menakiban pengersa jasmani nadiosi, rohani nadio. Diosi si Uje pada tadi di situ guru-guru ini cenah. Lagi di zaman rehat aku. Dia jasmani, rohani dia si naon sabab rohani makan dia si supaya hatena anteng, supaya hatena tentram, supaya hatena cicing ngan bahasa cicing
lain insirofna kana jasmani tapi bahasa cicing insirofna kudu kana hati kana rohani dan kemenang jasmani mah jedog hana hukum atau pemajikan ka jedog wae bener teh mata kajen kumaha sih barecek mah ini hete tapi kalau belum kemana daripada dicarikan pemajikan beres ya kemenang cicing ndak kudu cicing hate kumaha carana hate hayang cicing eusian kulotek alakos eusian kumarakiban eusian ku pengajian kakara hate teh di anteng cicing di ewek ayeuna kulukut Islam anu 5 kaki saadat tasir bener saadat murjina saadat sakana lah murjid doma teh nyaho saadat teuing bener teuing teu balaga tuh jasmani bahasa cicing lain kudu kana jasmani tapi kudu kana rohani kata hata bersenggama temenang halang aja dong coba buat kurang gaganya lamun sarake ibu hatena anteng hatena cicing hatena kenteng tapi jasmanina cicing wae amok moal iya tentuan tengah jawab ibu-ibu di dia yang syariawan yang nama terus coba lamun urang pakai boga pamajikan gelis hatena alus hatena cicing tengkreng kanu jadi salaki saking kutaat-taat kanu jadi salaki jasmani kake milu cicing nepi ka manehanana dandang ayo dititah nyesir tidak dititah ailan yuk kopi tidak tidak mual harta senjama juga tidak boleh cicing begitu awewe ay bedakmu cek aja doge kos kebo kedang tidak mual dari bawah pengajian gitu ya mual dan ngeuna ayo hari ini nungkuk ya orang aja coba wae geus penting wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.